Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa seserangan deui sok sanasmung di cumantarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dan ayeuna teh bagian anu ke-23 na. Sebenarnya nyangkolong tingana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung para mitra kaum dangu sadayana. Si kamileung anu lempang ka jero kampung saterusna dihadang ku sababaraha urang jalma anu make baju sing sarua itu. Gajreng eta jalma teh. Kurang leuwih meureun aya genepan ting tujuhan eta jalma. Si kamileung jeung dia lopa jelas. Harita manehna ting rareret saterusna si kamileung harita seuri. Aya naon euy make jengut sagacrog sagala ieu teh duh. Maneh rawas uing untung we uing teu hitut. Eureun heula. Oh pan ieu geus eureun atuh rek naon ieu teh? Saha ngaran anjeun? Oh, Pacul. Ngaran anjeun saha? Ari Sugan teh. Ngaran uing teh Kamileung. Kamileung? Jalma anu tujuhan harita ting rareret. Oh, si Kamileung teh ieu pamajikan uing ngaranna. Dia lopa. Ya lopa harita ditunjuk. Ya lopa dak tumadak tungkul harita. Pareureum beungeut bareubeu harita. Lantaran ditunjuk disebutkeun pamajikan ku si Kamileung. Rek ka mana anjeun? Uing teh keur ngalalana kapeutingan nepi ka ieu tempat. Ari pek teh gajeng we. Dipegatan ku maraneh. Kotrowas uing teh. Ek naon megatan uing teh da uing mah sabenerna mah teu boga hutang ka maneh komo deui ka bank keliling mah. Geus lunas. Lain ku masalah ka bank keliling na ieu teh. Jalma anu katingal di kolot tur bodas buukna. Sadayan dina kayan peuting we ku si Kamileung jeung dia lopa mah geus nyaho. Yen eta teh mangrupakeun kolot tur boga umur anu kacida kolotna tangtuna. Si kolot harita harua sarewos ka babaturanana. Anu teu kadenge ku si Kamileung mah tangtuna oge ku dia lopa lantaran jarak anu memang rada jauh oge aya sabaraha meterna. Lamun ningali dina tangtungan ieu jalma euy. Ieu jalma lain jalma jahat. Jeung deui bieur ngadenge ngaran si Kamileung. Ieu teh Kamileung nu mana? Puguh uing ge jadi bingung ieu teh. Kamileung mana ieu teh? Sabab lamun Kamileung anu jawara geus jelas. Eta jalma lain jalma jahat. Tapi lamun Kamileung anu lain deui waduh ka. Kumaha atuh ayeuna? Kumaha wae mah lamun diajak ngobrol bener-bener atuh. Bener kudu diajak ngobrol ieu jalma teh katingali na ieu mah lain jalma jahat. Mun jalma jahat mah geus poporongos jeung ngalawan beureun. Jeung katingali eta awewe na meni geulis kitu deui. Coba atuh tanya lah Bapak. Cik bang tanya atuh. Punten Ujang. Oh sumangga mang. Salik we di dinya sok teh naon da. Saya aya di dieu Mang. Entong kalah seuri nyaan uing mah sumpah demi Allah da. Jang, punten. Salaresna di kampung ieu teh keur seueur pisan karaman Jang. Nya seueur pisan karaman anu dararatang ka dieu pikeun ngaranjah naon wae nu aya Jang. Ngaran-ngaran karaman kapanan. Naon wae nu kapanggih langsung dirarat we. Karaman? Nya. Nu matak saban dinten saban wengi teh urang dieu teh kasebatna siaga. Bisi aya mau ngajumuk gajah meta. Caring cing pageuh kancing saring set pageuh itet. Sanajan memang mamang sadayana di dieu teh aya nu hebat tina masalah ilmu bela diri tapi da kanggo mempertahankeun kampung mah panginten teh aya lepatna Jang. Alus na sakitu mah emang kudu kitu da. Ayeuna arek kumaha ieu ka uing soalna uing kakara anyar datang pinangih ka dieu. Sabenerna mah uing teh ka dieu teh keur neangan belut ieu teh. Sugan we kitu aya belut Italian kitu.
Ai Ujang teh saleresna bade ka mana? Kapan tadi geus diomongkeun uing teh keur ngalalana. Keur neangan anu memang eueuh. Keur neangan pengalaman uing teh. Tah ieu ngaranna Diah Lopa. Ieu teh calon pamajikan uing, tadi nyebutkeun uing teh pamajikan hampura ngabohong ieu teh calon pamajikan uing. Mudah-mudahan we Diah Lopa oge keun ka uing samanana mah. Si Kamileung harita ngareret ka Diah Lopa nu keur tungkul we bari beungeut na era. Jang, Kumaha Mang? Uing teh amang, abah ieu teh, tapi namun ningali kana kakolatan mah uing nyebut abah we nya. tuh langkung bade nyebat abah mangga, bade nyebat mamang mangga. Ayeuna mah kieu da yakin Ujang sanes jalma jahat komodo karaman. Ayeuna mah langkung sae mangga iring we ka abah. Tah, rombok abah palidinya. Oh, jadi uing terek namu ieu teh. Ya sumangga mangga. Pilih bade monok mangga di rorompok abah ayu. Cik ayu berdak, ayu. Sanggeus puguh kitu mah bring jalma tujuan harita ngabring kai masih abah. Tegung sirila sararea geus nepi kai masih abah, si abah harita langsung ngadorongkeun panto. Lantaran memang teu dikunci, si ambuna memang geus sare. Tapi saya di imah si abah harita ngagoengkeun jadi pemajikanana enta si ambu. Amu. Nah, Abah. Udang heula aya tamu. Nah, ya tamu banyak kieu geuning saha tuh? Si ambu harita beri gisik menerkeun ciputna harita nu lagrag lantaran tos sare. Ngaranna si Kamileung. Si Kamileung? Cek si ambu harita molok sama manehna geus apal. Sakabeh warga dirinya budak leutik oge geus apal yen ngaran si Kamileung teh. Ngan beungeutna memang teu apal. Nu mana nu bener itu si Kamileung? Ya urang tanya heula sampe dakang ngaku nama memang ngaran si Kamileung. Jeung hiji wanoja ngaranna Diah Lopa menika cira geulisna. Ayo gerak hareup. Cek si abah harita. Si amu harita hudang jadi deg-degan lantaran tos sare teh langsung dihudangkeun. Barang ret hari nanti barang jog anjog harita ka hareup. Katingali bener aya nu keur darariuk. Diah Lopa anu ningali pangheulana nyatana ka si amu. Harita Diah Lopa nutup seukeut bari mangut. Teh si amu kebeneran keur melong ka Diah Lopa. Leunjang wengi amu. Cek Diah Lopa ngamuk. Mohon gelis. Duh, punten atunya. Cek si amu harita bari nyolongkong ajak sasalaman nya kitu deui ka si Kamileung. Duh, punten atunya urang ka dapur heula ieu urang ngadamel cai. Tahu nu penting mah ngaliwat heula lakeun baha cai mah. Engke paneuri geus dahar. Cek si Kamileung atuh geus sararea harita seuri. Lantaran si Kamileung jiga jalma nu geus anyar pina nonton nu anyar nonton nu teu anyar di dinya gitu si kan geus loma keranan padahal mah kakar anyar pinanggih menena datang ka dinya. Ya Ujang sakedapnya. Cek si amu harita bari init kata ka dapur ngahaneutkeun cai maksudna rek nyeun cai kopi. Jang si Kamileung oge cai teh meureunan jang manehna oge jang pasti Diah Lopa mah pasti hayang nage cai teh kitu meureun cepik. Di dieu teh saleresna jang kunaon matak dijaga wae aya wae rona warga-warga dieu teh saban peuting teh 7-an 5-an kitu we. Tapi alhamdulillah ai tos aya rona kitu mah. Saeutik gedena sanes eueuh ai karaman mah tetep aya sabab karaman teh memang ngabogaan aji kasakten anu hararebat jang. Emang karaman naon wae, Bah? Karaman anu pang disieun-sieunkeun anak urang dieu mah nyatana karaman badak putih. Karaman badak putih teh tos aya kana sabaraha sasihna memang teu aya ka dieu. Eta mah memang karaman teh aduh ampun. Ku bisa ngaleungi teh maksudna teh nya pinter we kitu. Dipegat di ditu datang ti belah dieu. Jeung da memang sararakti teh karaman badak putih teh. Ai cenah mah karaman badak putih teh pamingpinna teh cenah si Sabil. Tapi da can apa si Sabil teh model kumaha ngana sok ka dieu mah nya anak buahna we. Tapi sanajan anak buahna ge nya aya warga urang dieu mah keur mah teu pati sabaraha palinter baroga silat. Kur ngarti hungkul dina ilmu silat tapi da memang ya kasebutkeun biasa kitu keur dasarna hungkul.
atuh temat tuh ngalawan nu kararitu mah. Oh gitu. Tapi mudah-mudahan we tuh ti ayeuna ka hareup mah da eueuh. Sabab uing geus pernah papanggih jeung si Sabil geus pernah papanggih di kampung belah ditu tadi. Terus cikeneh uing tos terung tajeng bahan-bahanna badak putih teh terus kabur ting ka mana? Uluh, di mana Jang? Nyaduka di mana tempat tamangan anu jelas? Karaman badak putih uing geus apa sabab lain sakali 2 kali papanggih kapanan katilu kali jeung ayeuna. Oh, gara tanyakeun tak ka calon pamajikan uing anu geulis rancuni tur demplon emplok. Kang mah. Udah nya atuh dah. Ya lupa kita langsung ya tunggu. Percanten. Nah ujang teler si Kamileung teh anu janten kacapangan gitu ieu teh. Masalah kacapangan jeung teu mah teu nyaho bah. Ngan anu jelas uing teh ngaran si Kamileung ngan ai masalah kacapangan jeung teu napan uing teu ngadenge kakara uing ngadenge ayeuna hungkul. Jadi benar, Abah moal kaliru pasti ujang ngaran si Kamileung nu jadi kasapangan. Hiji jawara ngora cenah anu memang boga tangtungan. Ya kasep pantesan atuh dialopa anu geulis kieu kersaeun ka ujang. Mun kitu sanes dia. Henteu oge Kang Kamileung mudah biasa-biasa. Biasa-biasa nama biasa-biasa tapi panarikna luar biasa gitu meureun banyak. Mangga ujang ye caina atuh kopi na mangga. Neng medatarakeun kopi pangintennya ieu we cinte da bibi. Amu oge sok cinte. Mohon amu wah turun pisan. Sok dieu tah. Kabeneran aya goreng sampeu tah jang sok. Aduh, goreng sampeu. Bener ka cina pisan ieu mah. Wah, peon we pokona peon poen Pokona peon we geus ieu mah. Sok ujang, Neng sok mangga tah. Eta marane sok ada eta daun saha tetangga. Naon teh? Goreng sampeu tah. Eueuh goreng sampeu kos urang cilincing geuningan. Tadi ngabejaan goreng sampeu cenah. Jeung pokona mah ngeunah cenah make kopi puguh we atuh da aing ngopi mah ka Bandung pan teu ngalungan ka Bandung kur ngomongkeun hungkul na komenan geuningan tadi. Urang cilincing geuning saha tah? Ramdiani. Bah. Naon ambu? Nah, rasi teh kitu jang Kamileung anu di kacapangan. Amah, ieu mah yakin Abah mah. Sanajan Jang Kamileung ngomong kitu ge emang yakin Jang Kamileungnya. Naon teh Abah? Ujang hiji jalma anu jadi kacapangan ku para warga. Abah moal bisa kapalingan. Nah, make jeung moal bisa kapalingan buat ting aya ngaran si Kamileung nu lain, Bah. Bah. Mun geulis. Seleres nama memang mohon ieu Kang Kamileung nu aslina. Margi abdi oge sakawi teman terkenal. An abdi ngaraos penasaran we ku Kang Kamileung teh. Abdi parantos nyiruruk di salah sahiji tempat anu kantos daerahna di bantuan ku Kang Kamileung. Kitu terdugi ka majengna. Alhamdulillah di mana kitu geulis teh? Di kampung di desa Ponco. Aya sesepuh namina Ki Sumarna. Abdi teu diwartosan ku eta janten abdi penasaran ka Kang Kamileung. Pasti penasaran da soalna wing makasih batu da. Meni sok naon teh. Ngaku sok pokona mah ulah teu ngaku wing teh Kak. Kasep. Pan kasep lain. Naon Cek dialoga di temerengut. Lantaran omonganna dipotong nyebutkan si Kamileung kasep ku sorangan. Sanajan kumaha oge dialopa memang aku kana kakasepan dialog si Kamileung sanajan kitu kumaha ge. Keur mah kasep boga pangarti anu sakitu hebatna netang tuh we keur dialopa mah. Keur mah geulis boga pangarti di sarua. Katurug-turug memang antel jeung si Kamileung atanapi bebarengan jeung si Kamileung ya geus teu bisa lesot deui jeung si Kamileung jigana teh kitu. Si Kamileung harita nyokot cai ergot di inum. Geus kitu
terus nyokot kulub tapi goreng sampe camuil si Kamileung harita ngeunah teh di kampung mah goreng sampe teh make gula teh mangrupakeun maksudnya gula make minyak teh mangrupakeun minyak anu langsung dijieun teh disebut teh minyak kelapa meureunanya minyak letik dengan kitu tah di kampung mah si Kamileung harita meninggal limet beak sabaraha hiji ya kitu di dia lopa lantaran memang beteung nage ngarasa lapar sarua we dia lopa oge nu cecelebekan harita lain kudu manehna hungkul sararea we eta susuguh sabaskom teh beak ku sararea we ku si Kamileung ku sararea jeung babaturan-babaturan siapa waktu anu beuki nyerelek kepeuting si Kamileung harita ceulina anu seukeut jeung dia lopa sarua repeh aya naon kitu Jang keke asa-asa aya nu datang ka dieu nya ngakedepling ye anu dongkap ka dieu kitu Jang cek perasaan uing mamanya memang nya ya Kang ayo urang keluar heula sakedeung Kang ayo tong dibawa buntelan mah cicingkeun di dieu atuh da Kang bade ka mana Ujang sanu rek milu ka uing abi Mang abi Jang abi cek si Mang harita ayo tuh Mang waan harita lempang keluar pangheulana dituturkeun ku si Kamileung jeung dia lopa Abah abdi sareng Kang Kamileung bade keluar heula sakedap margi memang uping anu aneh tapi moal naon kitu Ujang moal Mang tenang we tenang sok we terlihat beakeun we teh kopi Mang soknya harita si Kamileung langsung keluar turun tina kolodok panto ditutupkeun deui jalma anu tinggal limaan nu asalna tujuan teh tinggal limaan deui harita ditutupkeun pantona ku si Kamileung ngahaja jalma anu limaan oge ngarempes we rarepeh di jero imah si Kamileung anu ngajorelat harita dituturkeun ku dia lopa sedangkeun anu duaan deui harita lumpat da manehna mah teu bisa ngajorelat lumpat we kita nyumput dina rumpun ku si Kamileung si Kamileung anu teuing aya di mana dan duaan teh manehna culang cileung teh teu ningali si Kamileung nya kitu di dia lopa anu teu kaciri si Kamileung anu memang aya dina tangkal kai nya kitu dia lopa duanana harita nyarareng celek dina tangkal kai ningalikeun jalma anu memang asup ka pilemuran katingali aya nu datang ka dinya dua urang jalma nu pangawakana jarangkung badak eta jalma nu anyar pinangih teh teuing saha ngan anu jelas eta dina tangtungan mangrupakeun jawara anu gagah waduh kunaon ieu kampung bisa sepi kieu ceuk salah saurangna harita bari ngareret ka baturan palamitra kaum dangu sadayana eta dua jalma harita areureun tina luhureun si Kamileung nyahanapeun si Kamileung anu keur nyeng cele duaan jeung dia lopa eureun heula euy ceuk salah saurangna hiji jalma anu gondrong naon Kang Badra dakir aing ngarasa aya nu ngawaskeun ka urang euy ceuk eta jalma anu ngaran Badrapati ka babaturanna anu ngaran Ki Dakir memang bener Kang ka urang ayeuna aya nu keur ngawaskeun euy tapi jelas teu katingali wujudna ku urang sabab ieu manusia jiga-jigana ngabogaan aji siluman ieu hei anjeun anu keur aya nu keur nyumput nyerangkeun kaluar euy sabab aing geus apal aya maneh anu memang keur ngintip ka kula anu ngaliwat Ki Dakir harita anu rateret ka kenca kakatuh bari neuteup kana hiji tangkal anu keur dicongcoloan ku si Kamileung dina hatena ngomong aduh sabenerna manehna nyaon aya aing di dieu tapi teu nempoeun hungkul sabab aing memang ngagunakeun aji siluman ya lopa anu ditoel harita ngareret bisa terus mangut dua nana nu ngaromong harita masih kena ningalikeun kumaha ketakna nu dihanap kadenge deui harita nu ngomong sorana ngagerem handaruan Ki Badrapati ngaran lamun andika jawara sajati ulah arek sumput salindu
Ula Ki Badrapati jeung ieu adik kula Ki Dakir. Anjeun anu keur nyumput jawara di mana saha ngaranna, buktikeun kaluar ulah daek nyumput dinu caangkeun. Sabab aing bisa apal kana maneh aing nu keur nyumput. Ki Badrapati harita beri mipit daun anu aya di sagigireunana. Sageus kitu eta daun pilesat daun nuju mani nyerepet nakaranan kana hiji dahan anu memang ngepas keur dipake nyongcol kuduaan. Tupuguh we ya lopa harita leuwas cak kitu deui si Kamileung. Corelat duanana harita ngacorelat mencar. Corelat celak. Duanana harita narangtung dina taneuh. Teu jauh jeung Ki Badrapati. Dina kaayaan duanana geus ngajangelek, nu geus katingali deui. Cakakak Ki Badrapati harita nyakakak seuring. Anjeun duaan. Naon gunana anjeun make jeung nyumput sagala? Ya sugan we atuh nu ngaliwat teh parawan anu gelis rancunit ditinggalian we ku uing meureunan. Kurang ajar. Saha ngaran anjeun? Uing. Uing teh anu ngaran Dede Paroga. Dede Paroga. Lain artis urang Tasik baheula ti sinar remaja. Uing kitu apa can lahir? Kurang ajar. Sia sebenarnya. Uing teh nu ngaran si Kamileung. Si Kamileung. Naon maksudna sia make jeung ngintip ka aing segala rupa? Atuh dah yang uing mangintip we. Sabab ieu kampung teh sebenarnya sering diranyah ku jalma-jalma jahat. Sering diranyah ku jalma jahat. Hartina aing oge disangka jalma jahat. Atuh nyaho. Maneh rek niat jahat eta lain. Dengekeun sia mangkelu. Aing lain jalma jahat tukang ngaranyah. Tapi aing jalma anu tukang ngalah jalma anu kurang ajar Malaysia. Oh. Jadi gitu. Kituna jadi meureunan. Jadah sia. Para mitra kaum dangu sadayana. Ari Ki Dakir harita ngareret kadiah lopa anu gelis rancunit nu keur cicing we harita teu milu ngomong. Ki Dakir nyerengeh barang ningali kadiah lopa anu gelis rancunit anu aya di sagigireun si Kamileung. Gelis. Saha nami salira teh gelis? Ya lopa neuteup seukeut. Tuteupan anu memang silalatuan. Ditaros ku aten bekakeun neuteub seukeut kawas kitu. Daripada jeung cucunguk anu bau bangke belut kawas kitu mah mending kena jeung awe nu kasep ngalempereng koneng. Lalaki sajati pinuh ku arti. Wah yang sering ngedengeuna. Kunaon make oyong seri sagala rupa. Eta gumujengna la ilaha illallah. Dugi kakeun anyut-nyutan kana jajantung. Untung jajantungna di talian ye. Coba lamun teu di talian. Geus kumaha we boa beureunan. Kula nu ngaran Diah Lopa. Diah Lopa. Ulu. Kakang. Laon. Ieu teh geuning ngaranna Diah Lopa, Kang. Terus maneh geulis rancunit. Bepeng surepeng inten-inten ala bumbung. Pokona mah ndeuh. Daun sia ngomong teh kalama capara kawas kitu. Eta teh Diah Lopa. Neng, geulis. Pujan Dasar laki-laki kurunyus. Saha ngaran hancil? Oh, mohon saatan kenalan di sareng Aten namina Robi Darwis itu pemain Persib tadina. Ngan ayeuna dipecat. Teh. Kunahan make jeung dipecat segala? Bin curang nu baru. Nu benar sih ditanya teh. Anu namina
Ki Dakir. Dakir surakir tukang takir ngalah pipir, anu sok noong dipipir, ngahiji jeung cicir, kengkir kelengkir. Dasar kurang ajar, maneh make jeung ngomong segala rupa sia. Dakir. Dirayu sing benar. Aa gitu. Lain aa meureunan. Neng. Nya neng gitu. Kersaka aa. Pan aa teh kasep. Sajawina kasep teh gagah tur sakti. Kitu aing ngarayu ka awewe. Lain ngomongkeun masalah itu, masalah ieu. Aduh, aing jadi hayang modal ngadengen ayu sumpah uing mah. Gandeng sia, Kamileung. Aing can tuntas nanya tadi ka sia. Rek naon tujuan sia make jeung ngemegatan aing segala rupa. Uing mah teu megatan ngan peda nyongcel noong. Sarua jeung megatan. Beda di megatan mah. Maneh keur leumpang uing ngagajreng duaan curelat gajreng kitu teh eta megatan. Ai maneh kumaha pipikiran teh? Kamileung. Dengekeun. Bisi sia hayang apal aing anu ngaran Badrapati jeung adi aing ieu nu ngaran Ki Dakir. Hiji jalma jawara dina zaman ayeuna anu memang can pernah aya nu mampu ngelehkeunana. Terus aing kudu bilang weuh kitu. Kan teu etis. Embung berina oge. Kamileung. Sia boga naon sebenarnya? Wani-wani ka aing ngalunyak sawas kitu. Uing mah teu boga nanaon, boga suku we jeung leungeun tama panon tama irung tama ceuling ngan teu lebing teu kuas maneh. Kurang ajar sia. Juga sia mah kudu diwarah ku aing. Can apa aji pangarti aing kawas kumaha? Can apa gasakten aing kawas kumaha? Kurang ajar. Hiat, curelat jeung. Badrapati hari tengah curelat awakna nu rek rawu ka si Kamileung. Leungeun si Badrapati anu kuat katingali kuku-kukuna lirik barat keluar. Badrapati anu bogaan aji kasakten anu memang hebat. Anu memang si Kamileung oge pernah ngadenge ngaran Badrapati. Tapi manehna kakara ayeuna papanggih lantaran jawara-jawara pernah ngomong yen si Badrapati anu bogaan aji kasakten anu hebat ilmu buhun anu memang moncer dina waktu harita. Badrapati anu ngagoremat harita lir ibarat kilat awakna rek nyamrekan awak si Kamileung. Si Kamileung sempet ngorejat kaget lantaran tetela gerakan Badrapati geus kacida pisan gancangna cacakan tina jurus anu mimiti. Si Kamileung harita ngacorelatkeun awakna ka tukang kabelah kencaeun lawan. Sedengkeun Ki Badrapati anu sakolebat leungeunna geus aya di hareupeun si Kamileung. Puguh we si Kamileung oge ngarasa kagetna keranan. Sabab teuing iraha eta jurusna make jeung malik sakaligus. Si Kamileung harita ngacorelatkeun awakna. Jauh awakna kaluhur ngagunakeun hampang ragana anu memang geus sampurna. Curelit si Kamileung harita curelitan. Ki Badrapati terus nyusul tepus. Maksudna arek ngararajat awak si Kamileung moga kakuatan leungeun anu memang lit ibarat besi. Si Kamileung ningali Badrapati kawas kitu teu wani kagabah. Sedengkeun Ki Dakir anu ngadeuketan harita kadiah lopa anu keur nangtung mancuh tina tangtunganana. Ya lopa ningali Badrapati anu jadi lanceukna Ki Dakir harita boga ilmu anu hebat. Gerakan anu gagah anu cepat tur sampurna. Ya lopa oge harita geus bisa ngabaca pasti Ki Dakir oge moal jauh beda jeung nu jadi lanceuk. Curelat. Ki Dakir harita ngacorelat ngadeuketan ka diah lopa. Ya gerakan anu kacida pisan hampangna. Ya lopa harita anu tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Gerakanana anu memang beda jeung batur. Dia lopa harita masang kuda-kuda. Sedengkeun leungeunna kaluhur duanana. Dina posisi siga nu rek macok. Sedengkeun ari sukuna harita jengke sabeulah. Leungeun suku katuhuna harita disampaikeun dina pelbatuurna. Seliwat mah jiga nu ngaina turun jiwa anu ngaledek. Padahal eta anu disebutkeun aci bangotong-tong. Ki Dakir barang ningali gerakan dia lopa anu beda jeung nu lainna, ilmu-ilmu silat nu lainna. Harita
rada ngaranyug kaget sabab ilmu kitu manehna pernah nyaho saha nu ngabogaan ilmu kawas nu kitu. Dina hatena Kidacir harita pok ngomong, ieu manusia teh, ieu awewe teh ciga-ciga murid jawara zaman baheula sahanya aing hayang poho deui. Kidakir nginget-nginget, Heh, anjeun Kidakir. Amun anjeun bener-bener wani, hayu maju. cek dia lopa dina tetep waspada tur leuleui dina ngomong. Dia lopa. Tetela. Kula papanggih jeung jurus buhun anu baheula. Anjeun ngabogaan ilmu buhun. Tapi kula poho deui saha guru anjeun anu ngabogaan ilmu kawas kieu. Sabab kula pernah bantrok dina puluhan tahun katukang. Kidakir harita nyengir. Ya lopa anu teu ngarespon tur tetep teuteupana manco harita ka Kidakir. Anu ngarobah gerakanana jeung ngimbangan jurus pangotongtong. Kidakir anu ngabogaan jurus mupuk dihanap. Lir ibarat serimpi harita leungeunna duanana siga gula-gula. Leungeunna lir ibarat anu ngagamarkeun huruf oke. Harita ngarimpak dina taneuh. Tapi tong salah Kidakir anu ngabogaan aji serimpi. Jelas sararea geus pada apal di Badrapati nu nguasa aji serimpi jati. Ngajadikeun musuhna bisa linglung, ngajadikeun awakna Kidakir lir ibarat anu keur jaipongan. Tapi sakali ngepretkeun leungeun jelas bakal ngajadikeun sing naon wae nu kakepret ku leungeun manehanana bakal hancur lepur lir ibarat leubu. Ningali gerakan Kidakir anu beda jeung nu lainna dia lopat jelas hati-hatina kerana. Dadeuh teuing geulis rancunit kudu tarung jeung kaula euy. Heh, anjeun ulah loba omong, ulah loba bacot. Hayo, bira maju serang ieu kaula. Ya lopa anu ngaledek harita beri seuri. Bangun anu nganggap remehna keranan ka Kidakir. Atau puguh we Kidakir harita nu kapancing. Langsung beureum panona. Beungeutna lir besi ata beuleum. Ngacurelat harita Kidakir ngacurelat na maksudna rek nabrak kana awakna. Ya lopa rek ngarau kana pelbat cangkengna. Jurusna memang sarua jeung Ki Badarpati. Tapi orok kaya dia lopa anu ngagunakeun aji kilat beraja sakolebat awakna harita ngaleungit. Nyampak-nyampak geus aya di tukangan Kidakir. Barang harita rek kebukeun kana pelbatongongna Kidakir, tapi Kidakir mangrupakeun jago kahot anu geus pinuh ku pangalaman. Sakolebat harita Kidakir ngajuralikeun awakna ka hareup ku jalan salto. Plos. Serangan dia lopa harita ngeplos. Dia lopa anu nyusul nepus harita maksudna rek ngarah kana pelbah tiga burungna Kidakir anu katingali ka karat nyengcel di taneuh. Tapi Kidakir anu sakolebat harita malik bari nyera ngasupkeun seranganana. Cakar-cakar Kidakir anu ngagunakeun jurus anu ampuhna harita lir ibarat rek ngarak-rak kana pelbah iga burung. Dia lopa ngarannyug kaget sakolebat dia lopa harita ngarobah jurusna. Dia lopa sakolebat harita ngagunakeun jurus pangotongtong tingkat katiluna. Dia lopa sakolebat ngeting harita kana pelebah leungeun anu nyolodor anu bogana nyatana Kidakir. Hiu gedug geus edaw. Kidakir harita ngerepeng lantaran leungeunna anu karasa asap panas jeung nyeri na kerana. Kidakir tidinya mikir, kurang ajar. Wani-wani ka aing ieu. Ieu wanuja teh memang bener-bener hebat. Kurang ajar. Ya lopa harita nu neuteub seukeut bari pinuh kahati-hatian sabab Kidakir kur tibah kitu mah lain eleh ngaranna. Lain kabeunangan ngaranna sabab Kidakir kur tibah katingali ngarenyed sakedeung. Tapi nu ujung-ujungna Kidakir harita ngarobah kuda-kudana make jurus anu lainna deui. Jurus rimpi jati anu digunakeun ku dia anu ku Kidakir jelas-jelas awakna anu kuat tur tanggas. Pantesan disebutna serimpi jati. Serimpi mangrupakeun hiji ilmu saperti anu jaipongan, sedangkeun jati mangrupakeun kakuatan lir ibarat kuatna galis jati anu sakitu hebat. Lingging jati kekuatan anu dipemilik ku Kidakar. Jelas ngajadikeun Kidakir harita neuteub seukeut
asa manehna teu percaya geus diketigleungeunna ku wanoja anu ngaran Tiah Lopa. Tiah Lopa anu nangtung mancuh harita pareup-hareup jeung Ki Dakir. Heh Dakir, lamun bener-bener anjeun hayo ulah ngadon-don kawas kieu. Urang ajar. Hebat anjeun tapi tetela. Tapi tong disebutkeun Ki Dakir lamun teu bisa nguasan awak anjeun. Tiah Lopa. Tengekeun aing boga nyawa leuwih ti 8 deulin. Buktikeun Dakir, ulah kur ngomong huntu atok-atokan sia. Ki Dakir disebutkeun kitu harita nyel amarah deui. Kapancing ku omong-omongan anak Tiah Lopa anu memang lir ibarat nu ngahinis ka diri. Curelat Ki Dakir harita ngajeratkeun awakna. Awak jerat serangan anak anu kacida pisan gancangna ayeuna. Make jurus-jurusna Serimpi Jati, make kekuatan Gulingking Jati, kekuatan jelas ngajadikeun Ki Dakir anu leuwih karatibatan tadi. Palamitra kaum dangu sadayana. Ki Dakir anu terus-terusan harita nyerang ka Tiah Lopa, tapi Tiah Lopa anu diserang harita dingasna kacidana keranan. Tiah Lopa anu cucurelatan ngagunakeun ajianana. Tiah Lopa anu geus jelas ngagunakeun aji kilat praja. Awakna kokolebatan dir ibarat angin we harita, beblesatan dir ibarat kilat. Ngajadikeun Ki Dakir harita capek sorangan gunag-gunag awakna Tiah Lopa. Reg Tiah Lopa harita eureun, sedengkeun Ki Dakir anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita bari merong ka Tiah Lopa anu eureun harita. Dakir, kunaon eureun? Capek. Teulah tuh. Cek Tiah Lopa harita. Kurang ajar sia. Wani-wani ngahina camplak aing. Curelat harita. Ki Dakir lantaran titah maju deui. Sacurelatan Ki Dakir harita nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Tiah Lopa. Tiah Lopa anu nandeskeun tangtunganana harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Ki Dakir anu eureun harita ngawatek aji kekuatanana. Gulingking Jati kekuatan tangtuna. Palamitra kaum dangu sadayana. Tiah Lopa harita nu ngahaja manehna hayang nyaho bantrok kekuatan jeung Ki Dakir sakumaha kamampuanna Ki Dakir. Blesat harita Ki Dakir harita ngablesat nu ngagunakeun ajianana. Beupna anu meber harita anu pinuh kekuatan nyeleber nu maksudna rek ngarah kana pelebadadana Tiah Lopa. Tiah Lopa anu ngahaja nangtung mancuh dina tangtunganana harita kabendung seranganana Ki Dakir. Geus teu bisa dihindarkeun. Dua serangan harita kadenge ting keredukna. Hiu keduk des. Dua pereup anu 2 kali diadu harita. Hiu Dalig. Dakir harita mundur ka tukang aya kana 4 lengkahna. Sedengkeun Tiah Lopa kur mundur harita 2 salengkah setengah. Katingali Tiah Lopa anu nahan napasna. Sedengkeun Ki Dakir harita rada nganyondongkeun awakna lantaran meh dirina harita cengkang ka tukang. Untung Ki Dakir anu ngabogaan aji Galingking Jati kekuatan mampu nopang awakna ku kekuatan anu kebal dina waktu harita. Urang ajar. Perbaik katingali tina bibirna Ki Dakir aya getih anu kaluar ngalei harita. Sedengkeun Tiah Lopa anu ngatur napasna lantaran karasa sesek jeung eungap. Tetela sanajan manehna kur tiba mundur salengkah setengah. Sedengkeun Ki Dakir mundur ka tukang aya 4 lengkahna. Jelas sanajan manehna leuwih punyul tapi kekuatan Ki Dakir ibarat kajeleger kana dada manehna. Tetela. Hebatna kerahanan Ki Dakir. Cek Tiah Lopa. Cek Tiah Lopa harita rada sumengir lantaran napasna anu karasa sesak. Tapi kitu teh usaha keudeng Tiah Lopa harita ngipeukeun awakna. Sedengkeun si Kamileung harita nu keur nongeng ngahina ka Badrapati. Kunaon maneh teh kalacung kelangcing kelengci ka bangsat orai deuleuan. Bangsat sakurang ajar. Haram jadah. Hiat curelat harita Ki Badrapati nu maksudna rek nalapung kana lebah bujurna si Kamileung. Nah atuh barang arek nepi pisan suku harita langsung ditahan ku si Kamileung ku tanaga cirona anu nepikeun kaluar.
enak bangsat sia jana haram setan sia make jeung bu Ki Badrapati harita nutupan irungna lantaran karasa eta hawa teh menika tidak bisa nyegakna irungna. Sedangkeun si Kamileung harita di cecengiran bari tina bujurna harita ditiupan. Sok we lah sing wareng keneh tah. Sok sing wareng. kurang ajar sia setan sia Cek si Badrapati harita beri kikisi kana irungna. Sedangkeun si Kamileung harita anu katingali neuteub seukeut bari tumpang kaki diuk dina batu nu aya di gigireunana. Nepokeun kawas kitu gelar Badrapati tangtu we karasa amakna karanan ka si Kamileung kan belesat dewe Ki Badrapati harita kacorelat nggak belesat arek nyerang di ka si Kamileung. Kukuk serakanana harita nepi ka bangbaraan leuwih hebat tibatan tadi. Si Kamileung harita ngacorelatkeun awakna ngagunakeun aji silumana sakapeung awakna geus leungit tina titipanana Ki Badrapati. Nyawa-nyawa geus aya di tukangan si Ki Badrapati. Leungeun anu ngandung kekuatan si Kamileung harita ngepret kana punukna Ki Badrapati. Siupak jolongjong Ki Badrapati harita ngajelongjong ka hareup. Tapi Ki Badrapati bisa ngimbanganana henteu nepikakeun lepas keseimbangan. Ki Badrapati harita malik ka tukang bari ngacorelatkeun di awakna nyerang ka si Kamileung anu keur nangtung. Si Kamileung barang ningali serangan Ki Badrapati kawas kitu harita manehna teu miceun seranganana. Awakna harita dibekahkeun Ki Badrapati langsung nyerang kana pelobadadana. Hiu keduk des. Dua serangan harita kenca katuh leungeun Badrapati pereupna. Harita langsung nembus kana pelobadadana si Kamileung. Badrapati harita nangtung bari nulak cangkeng. Modar sia Kamileung. Biasana di dagoan sababaraha detik awakna mimiti tengapan. Sanggeus tengapan kitu biasana nu kakeunaan ku ajian manehanana langsung murutui awakna diri ibarat lebu antukna kakeunaan ku aji Srimpi Jati anu memang dikuasa ku manehanana jeung anu jadi adina. Tapi sababaraha detik di dagoan tetela si Kamileung harita nu gerak leungeunna nu saterusna ngorong bari peupeureuman segala rupa. Aduh amat mewapio. Bangsat sia teu modal. Tuh. Aduh, ngeunah jeung ngorong ampun teuing. Heuh da lamun waya kieu mah komo lamun geus kagaringan geuning. Lah, ngeunah ngorong mah mimitina mah heuh. Tah jadi kieu. Cek si Kamileung harita Wah, montong kieu-kieu sia bangsat. corelat deui eta Ki Badrapati nu ngarasa panasaran. Si Kamileung harita nu keur ngorong bari nangtung manehna teu miceun seranganana si Badrapati. Leungeunna harita sakolebat harita ngabelung serangan si Kamileung atanapi seru seranganana Ki Badrapati. Hiu keduk des celijeug. Ki Badrapati mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna harita. Sedengkeun si Kamileung teu ngageser saeutik-eutik acan. Si Kamileung anu terus we ngorong harita nepi ka peupeureuman. Ki Badrapati harita nepi ka nonggeng leungeunna harita napakeun kana taneuh lantaran manehanana hampir-hampir ngajungkel. Ki Badrapati harita ngaberbei getih tina pelebah sela-sela bibirna. Si Kamileung harita gadeuketan. Heh, Badrapati. Leuwih hade maneh tinggalkeun ieu di tempatan lah. Daripada maneh kudu urusan jeung uing mah. Karunya uing mah ka maneh teh sedih, watir pamaneh teh ayeuna komo geus kana kabeunangan ku tenaga jero kitu mah. Geus ubaran heula ka ditung ke papangede jeung uing lah. Ayo Adi ayo. Corelat harita. Si Kamileung ngacorelat harita. Ningali musuh-musuhna. Poh musuhna dia lopa jeung musuh manehanana geus teu walakaya. Mungeun si Kamileung pikeun neruskeunana. Duanana harita ngacorelat. Sedengkeun Ki Badrapati nu ditinggalkeun harita kudu bisa neuteub we kana jadi adina. Urang ajar Kang. Urang geus wiwirang di kolong catang. Ungaran si Kamileung. Ayo urang mulang ieu. Urang mulang ka paguron Kang. Aduh. Duanana harita pauntui-untui pacekal-cekal.
Sabab lembang na dua nana harita tinggal yang. Dakir bisa lompat ya. Aduh, berat Kang. Wah bisa Kang. Orang maksa kena lempang Kang. Aduh, kayaan segitu jauh tuh tinggal orang kudu maksa ke lempang ya. Dua nana harita kala luar tiata pilemuran. Pikeun ngajugjug ka pagurona anu memang lumayan jauh di daerah dinya. Sedangkan si Kamileung harita geus balik deui. Anak buahna si Abah atanapi warga urang lembur anu keur nyumput tina rungkun ngarasa heran, bener-bener heran. Ningali gerakan-gerakan si Kamileung anu memang teu asup akal cek paribasana. Depikakeun teu katempo kumanehanana mah lieur ibarat sinar anu pagulung-gulung padahal masih Kamileung anu keur cocoreatan. Luar biasa bener-bener aing kakara nyaho ieu elmuna si Kamileung kawas kumaha. Hebat luar biasa. Can pernah aing ningali jawara nu boga kamampuan kawas kieu. Jeung eta awakna nepi ka disengekeun, disanghareupeun pikeun didagor. Nu leuwih gelona deui eta si Kamileung make jeung nongeng bari jeung hitut sagala ngemura eta kana cungurna eta jalma anu ngaran saha tadi teh? Ki Badrapati. Aduh. Kakara aing papanggih jeung jalma bade kieu. Ai sia ngomong naon? Aing ngerasa heran we ningali si Kamileung nu bener-bener hebat. Dia lopa oge awewe waduh kacida pisan gagah saktina. Aing mah hayang cerita tadi we pas dibekok eta si Kamileung anu mere bekok. Tapi ka babang ceungan sasakan ku bekokna kong untang tampilinganana. Justru hayu urang nuturkeun si Kamileung geus balik ya. Si Kamileung anu memang geus ceneku deui hari tadi imah Priscila. Minum kopi nu sasa tadi ditanya ku si Abah. Kumaha jang aya? Wah bah, ting ka mana euy? Jadi we hayang nginum ye. Si Kamileung harita nu ngareret ka dia lopa nu imut ngagelenyo. Nya sok atuh nginum heula tah. Kita mah deui we meureun caina Kak. Amu Kumaha bah? tamah deui atuh caina ieu karunya jang Kamileung. Teu kudu. Rek sare kapan menyarek nginum kopi deui wae teh. Si Kamileung harita. Bisi we ieu mah. Tekung silila harita toronjol dua anak. Aduh bah. Aya naon maneh tempun? Aduh. Kakara saumur-umur ningali nu tarung nepi ka teu katempo bah. Sararea harita kerung. Saha nu tarung? Nya sadeui jang Kamileung jeung Neng Dialopa. Sararea harita neuteuk kosep Kamileung. Jang Kamileung. Bah. Emang dia ujang tos tarung? Saeutik bah peda aya jawara nu ngaranna teh Ki Badrapati. Bulan Ki Badrapati. Nya Ki Badrapati. Aduh. Ki Badrapati jang. Nya Ki Badrapati aya ge saha tuh? Jeung Ki Dacing ieu. Ki Dakir. Nya cenah nyebut nama Ki Dakir. Uing ngalawan Ki Badrapati sedangkan kabogoh uing ngalawan Ki Dakir. Nya bah. Kuring saumur-umur sering nempo jawara anu gelut tapi kakara ayeuna kuring ningali jawara anu memang gelutna siga angin, siga haseup lantaran teu katingali wujudna. Sararea di dinya dina kasup si Abah neuteub ka si Kamileung. Jadi bieu teh bantrok kakuatan jeung Ki Badrapati jang. Nya emang kumaha kitu bah? Waduh. Jang. Ki Badrapati teh salah sahiji jawara kahot. Jawara anu ngabogaan aji kasakten anu hebat. Anu can pernah lagrag di dunia kajawaraan nepi ka wayah kiwari. Tapi teteh lamun nya ayeuna eleh ku ujang wah. Luar biasa berarti jang. Hiji-hijina geus pernah ngelehkeun Ki Badrapati teh nyaeta ujang jeung Neng. Sabab eta dua jalma teh nu ngabogaan ilmu teh sarua. Sabab manehna adi lanceuk tur saguru. Oh gitu, tapi udah hebat tuh ngaku karena kehebatan anak. Emang sae jang. Dua nana ngabogaan aji kasakten. Cenah mah jurus teh nu disebut teh Srimpi Jati. Srimpi Jati? Mohon jang. Aji Srimpi Jati gulingging jati kakuatan. Mangrupakeun ilmu anu memang kebal awakna. Tur bisa ngangkat sakumaha gedena eta sakumaha beratna anu rek diangkat ku manehna. Oh pantesan pada memang hebat, memang uing ngaku karena kehebatan anak. Ayo meureun uing keur beruntung bah. Wah jang, sanes untung.
Tapi memang Ujang bener-bener gagah tur sakti pamik itu mah. Mana tuh kopi teh panan cenarek nih nyode kopi. Jadi uing udah diajak ngobrol jadi yang ngopi doi. Alah ya Allah. Mohon atuh da tadi teh bibi menikot asa hareugeun ngopi kanu tarung kok kelebatan cenah pajarkeun teh jiga kolecer. Oh da si Mang we teh nu nempukeunana make jeung nyebutkeun ka uing siga kolecer pada uing da biasa-biasa Mang gelutna uing mah. Tapi nya Jang, sumpah demi Allah, Mamang ngarasa heran we. Mamang seumur umur sok ningali pernah ningali gitu jawara di ada teu kitu Jang. Biasa we normal gitu gerakan-gerakan tapi Ujang mah aduh ampun teuing mani tinggal corelatna liwat ti naon gitu. Oh kan bae lah Mang. Hayang Mang kawas kitu. Duh hayang pisan Jang. Mang lamun hayang kawas kitu nya Mang diwati datang we beneran. Ka mana Jang? Kamana Jang datang teh nya kamana we Mang ka hayang Mang. Sok naon teh Ujang malah. Iya. Ya amun Kang mana geus tunun can teu acan acan tunup Kang. Oh nyang geus atuh syukur can tunun mah urang ngobrol we jeung uing paduduaan nya anu lain mah anggape tunggul. Aduh itu. Mang rek dianggap tunggul wae teh. Ada anggap tunggul we anggap eueuh. Ih Kang mah menikah kitu wae. Cek dialog Pak harita beri imut ngagerenyo. Manehna tungkul imut ngagerenyo anu mata kareueut na kerahanan. Jika mileung harita nepi ka ngeureudeup ningali imut ngagerenyo dialog Pak. Dinten teh kita dialog Pak teh. Geulis. Pupurieuna anak geulis teh bener. Asa lawan we cek dialog Pak. Anu teh cek si kamileung. Waktu anu nyarerek beuki ka peuting. Si kamileung anu dipernahkeun hiji ewang. Sedangkeun dialog anu kapaksa kudu sare jeung si Amu. Sedangkeun si kamileung harita sare di tengah imah mung cenah di kamar teh atuh kapaksa we kamar teh. Harita lantaran si kamileung mung kapaksa ku dialog Pak sare teh. Dialog Pak anu sare ti beran bika isuk-isuk. Sanggeus isuk-isuk sararea harita pada hayang lantaran ngadege beja. Peuting aya si kamileung cenah nu datang ka imahna si Abah. Atuh sararea isuk-isuk harita murudul aya sababaraha urang jalma nu hayang apal tur wawuh jeung si kamileung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan. Mohon puguh teh. Naon? Puguh nya kitu bade ngawartosan waktosna ka Bujang Seep. Oh gitu nyatu sok manganyo.